Perkumpulan macam apa ini? Ini pocong macam apa? Mau jadi jagoan lu? Pak juga. Apa? Hei, mararane. Wahai makhluk jelema. Hayu we jeung urang anterkeun arek mah heh. Dikeun lawang pantau kurang dianterkeun diganong dorana salaki sama tegalaruna pokona mah. Paeh otak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim juga anjing. Bagai hitam dan putih yang itu air pocong hitam dan putih. Itu bukan pocong macam apa itu? Wah, main catur nih. Wah, yang kena tuling gak itu? Ada berjalan anjing. Sekok. Aduh, main sekak-sekak wae dia. Pokoknya Owe harus menang malam ini. Owe harus dapat jatah malam ini ya. Cangnya, mau ayo menerima. Pokoknya lu orang harus ambilin menyan. Owe gak mau tahu. Aduh, kudu neangan mana anjing? Bos, poci baru bos. Aduh, perkumpulan macam apa ini? Ini pocong macam apa? Mau jadi jagoan lu? Bos, dia mah kalau udah dari tetangga, soalnya pakai batik. Pocong kok main catur. Main slot dong. Pak juga. Kayak aing mau jeung sia aing arek. Bos, enak dengan kopi di budut. Ih, gimana aja bantah meni ramenya dak, mepas sedak-sedak. Nya kita mau orang dagang bacang di ditu. Siapa yang kadaharan we pikiran teh sakalian we dagang kacang. Siapa mamanya di acara Raja Ban dagang kacangnya. Siapa pikiran teh traveling wae. Maksudna teh dagang kulub suuk, lain kacang sia nu didagangkeun. Aduh, itu ada ibu-ibu cantik-cantik lagi. Mesti marah, naknya, oh ya kieu karek baralik. Ya Allah, sampeurkeun ah. Geus ulang ngomong-ngomong wae kacang, gitu di kebon. Siapa ngomong teh meni bau kawah. Heuh, siapa Mega ih geus ngadahar naon sih mulut teh meni bau hitut. Kehan mari ngomong teh asal we, maneh meureun nu hitut. Ih, teuing da urang mah henteu. Ih, teuing da urang ge asa henteu. Ih, bau hitut satu iya nya meni bau asa bau anglu kieu ieu mah lain hitut bau jelema. Bau. Lain urang Urang henteu lain urang hitut mah lain. Iya, ayo urang balik. Ih, sieun aing mah. Sieun. Hei, mana kamarana hei? Aing menit tadi anggap ngomong oge. Mun sok-sokan jelema teh nya, ih galis-gelis. Aduh. Tuturkeun ah. Pabalatak ieu urut tadi da nya ah. Heuh nya ih keur mana rujit ieu Menahan Mega ieu teh. kalau cokor. Mega, aing mah asa hayang barang dahar. Hayang ngadahar peuyeum gacor. Besok segala rupa tah eta kadaharan aya martabak baseuh. Heeh, Mega urang ge asa hayang ngadahar tumis kulit bedug ya, segangeuna. Sia menggeus rupa-rupa wae. Tuh, ngajekit ku sia iris tumiskeun.
Sia mah paling dikira tengan barang Hasan we. Atuh naon deui da pagawean urang mah barang Hasan. Teu nyangkanya si abah teh geus maot padahal mah umur ngora keneh. Ngaranna umur teh menang nyaho. Enggak ya tak budak tak asa kamari teh jeung urang udah gelang layangan. Heeh ngaranna ge umur teh nu nyaho. Paduh, wajar mah teh ngaromongkeun aing, ieu aing jadi hirup keneh oge. Bangun hayang disampeurkeun ku aing. Kayak sepancau ujung martabak basuh. Yang A. Ayeuna teh malam Jumaah salah ki marane geus ngadararuan beuneu di imah. Aing teh asa teu inget poe-poe acan, perasaan teh asa malam Minggu. Mira maneh lamun malam Jumat jeung salat sok make gaya naon? Urang mah sagala rupa we gaya mah. Gaya eutep senok, sorono yu bedil, ajul gedang, sagala rupa we urang mah. Saria mah tarega, ngomongkeun oge di hadapan aing, gua aing teh can kawin. Mega hewe jeung urang kawin, urang teh geus mah beunang rasakeun beladagan cing beledag beneran ieu dada, pokona mah keun maot aing. Mega sia mah kaca pirit sugan, liang kiru teh meni bebeledagan. Gerobek Mega, iya meni bau kieu nya. Henteu aing mah henteu lain aing lain curiga aing mah ieu tempo bulu klek aing meni asa cucuk. Urang mah rek ngechat salaki urang cenah neang. Mira sakaliannya bejalan ke salaki maneh, salaki urang sinaneangnya, urang teu mah HP. Hei mararaneh. Wahai makhluk jelema. Hayu we jeung urang anterkeun arek mah dikeun lawang pantau kurang dianterkeun diganong donana salaki sama tegalaruna pokona mah paeh otak. Ayo jeung aing urang balik. Arek balik moal ieu teh. Hei. Gadek naon sih? Pemajikan aing jeung balik nih. Balik podot warung narutup. Si alam nih. Kemana sebenarnya? Gitu, balik ke Jaban, kita nyari rimpang. Harun tuh rimpang kemana? Cimega. Siapa pemajikan mana? Pemajikan saya tuh kan begitu. Itu deh. Gue tadi nge-WA kai kemarin teh. Ayo lah, udah rasakan wae. Ke warung lah gitu bejakeun ke warung musuh. Enggak tuh warung aku tuh udah deket nih. Kalau paksa sebenarnya itu aja lah. Ayo, coba bejakeun ya. Nyusul. Tidak ringgil keninganan. Aduh, iya kuling wae tiba heula teh sebeuh-sebeuh. Nah kitu we ngaharun tuh. Waduh. Aduh, iya jelema teh itu teh ieu ngomong kentengan waduk we jeung waduk. Aduh. Ya batur ya yang tadi ararangap tadi ngomong di dieu. Pan sieun neng teh awewe atuh sing hidung we. Urang kumaha hideung neng ieu banget. Geus tung kieu atuh nenganna bujur katel atuh. Antut leuwih tutung mah. Ih, maksudna teh asing peka lain kulitna nu hideung. Heucing lah sih geura arindit lah kalau belum di imah sorangan ulah di imah urang. Neng ieu nangguy Yuk. Kita mau Jumat tenang ngadonan. Kenapa atuh salaki urang can datang di jalan kene. Moal lila tah mana mah kadang ka dieu. Iya mah. Tuh salaki urang ka mananya meneh lila amat. Ih, kemana tuh salaki sia teh aing yang sare geus penting tuluy. Neng. Teh hari ngarondah heula ayeuna teh. Moal lila da nih ke jam 1. Cenah amat jen adonan. Nya moal lila soal naon ke abog gayanya. Gaya naon? Kayak batu. Yuk. Kalau atuh sama sakedeung deui urang sieun sorangan. Tuh,
ada salah kesia datang. Lain agak balik atuh tadi sih teh. Kakak nyelap di dia jeung caduk kotok deh. Ya ampun deh kak. Pan Kang Aat balik sorangan teh sieun malam Jumat si murah gede teang ku salakina. Ayo geus balik pergi yuk. Atuh malam Jumat pan ek senang kasur teh. Ayo atuh. Aduh, orang geus bingung di wae pinakeun ai. Itu kah itu. Itu kana mana tuh orang mah ka pos ah. Dia udah pada hari dinya ke pos ah. Assalamualaikum. Mi, buka panto Mi. Mi. Menyendiri lagi. Aduh, kemai teh. Aing teh kieu deh. Aing kudu balik ke mana ya nah? Tadi kemucian. Aduh. Aing udah balik ungkapkeun ka si Mega pantun maot kieu. Aing teh mau cenah. Encan deh. Itu di kuncian di kuncian kata. Aing kudu balik ke mana ya? Aduh, coba lapar ribut teh ngoet di luar nanang aya na ge jujuputan jeung bangkong regang anjing. Aing mah tadi men nya pamajikan balik kerja bang. Ka tadi teh isuk. Tadi bieu, bieu. Heeh. Kunaon cenah eta teh? Di Mas Mega? Heeh. Berasa barau caduk beneran sia. Bau, mana kumaha? Kos kumaha bauna? Caduk. Eta mah heuh. Bau caduk teh. Bener juga bau-bau mistis gitu kan nih. Biasa nama pocong gitu mah. Halo guys. Weh, kemana wae atuh? Guys, geus ngadonan. Capek euy. Jadi ya. Geus ngadonan juga. Saya di dia nih. Hari kenaikan aya kan baru. Hari kenaikan Bapak. Malam Jumat, maklum lah. Arumnya gas ada wae ya. Lain teh jadwal ronda teh bagian sanya. Anu bagian ngarona teh sakieuan meureun aya ti dieu. Da si Hadi eueuh. Oh, si Hadi nya teh nya. Loh teh, pantesan aya kurang sen keluar mah ulahkeun malam Jumat. Oh, si orangnya kok. Hujan deh. Hujan paringku emang ge bener. Teh nama ada orang ge sangeuk geus semua. Tadi emang geus ieu tuh. Tapi geus ngahaneutan sih nya. Lumayan aduh. Gila aduh. Biasa digaruk ku janda. Aduh, baru dak kenaon euy. Ngaran ah. Nama orang geusnya arek kontrol lah karep nya. Kemarin geus di dieu. Kontrol orang karep ya. Nya ada di balik deui. Kan itu. Atuh setiap kali nih kena ngaliwat atuh. Ayo. Bahan colongan teh. Ayo orang Iron euy. Makanya aya mangpil di eta. Ayo orang Iron. Mangpil. Oh ayo. Gomana sekalian. Ulah Iron euy. Aing kena ngatulu. Aing Iron tuh Ya aing teh diangap Arek mah aing operasi lah. Teu maksudna saduanya selamat ka hayam. Ayo. Aing ngatulu. Ayo. Arek. Ngomong sih ditut ya. Aing Iron tuh. Waduh jih. Itu aing ada rasa. Dek biru dek aing tidak angap anjing. Padahal aing tadi mulai ngomong bobo tadi. Aing aslinya tadi angap di rumah ini tah. Enggak ngeliwir lu. Lah operasi wae nama lah. Dan sedang aing dulu saya turun. Operasi wae nama. Ini jangan tadi. Nah, kalau mengis menang hayam nak ketrok eta kompol. Benar. Jadi maling teriak bangsa teh nih. Emang jatah keamanan kan bener? Maling bisa asup jawangnya, bisa dibenarkan. Jadi kalau terus
Kandang hayam naga nih yang malika belah di itu, met. Ini itu kalau ada itu mereka. Ayah saya buncis. Tahu baban. Gak ada gue. Ayam lah. Ngalap. Ini masih mana buncis? Kungkangnya. Kakung. Kungkang. Lumayan ya tuh di kulub mungkin. Bisa atau sikat lumayan ya. Aduh. Wah, kalau udah kes bebenangan, saya macan menang geningan menang lagi kangkung. Ah, udah menang lalapna. Menang lauk, Pak. Bukan Terus dipilihan lah ya nama. Langsung kata dia. Bawa lah 2 kilo mah ya. Lah. Benernya eta bener. Saya. Iya. Pak eta. Bawa kamu. Lumayan dah euy. Siap naon? Itu. Aduh. Oh, balik. Kumaha aing? Ih, sama ieu nya berarti baleurangan nama kunaonnya? Ningali aing teh. Nya main nolong euy. Jauh gitu. Kasih mau euy. Dak duan dak teh. Masih aja detik-detik. Baik turang. Ini benar, mesti coba isi. Anjing, hari ini kaget diberi cepai. Aduh, pantasan loba maling ieu mah lemur teh jempling kieu urang aduh. Karona teh ka mana ieu teh? Astagfirullahaladzim. Aden juga anjing. Goblok, siapa rawas aing anjing. Arek ge aing anu rawas mah kehead. Ari si arek ka mana tuh? Bebo. Aing nikotkeun rawas. Arek ge kenaon sia ti dieu? Aing koncat imah. Hayu balik sa ka alam sia hayu. Ka mana? Ka alam sia hayu. Kamu kan Balik hayu. teh uring.